milik jelema mah kitu, milik mah tara pahili-hili bagja tara pahala-ala, milik jelema mah kadang-kadang tina goreng jadi alus, husnul khotimah disebutna. Baheula lagi aya babaturan abdi milik jelema mah teu kabayang, tukang beca ngapoe ngabeca, ngapoe ngabeca, kabeneran menang borongan anak di Jawa Barat ke Sumatera ngabeca ngapoe 3 minggu terbalik-balik tapi ka maotna majar teh milik si haji itu tak bulan semohon oh bade ngadukung tuh dunungan ge ngadukung alhamdulillah dunungan ge ngadukung teu sangka nenek semohon tuh dunungan rek mereka kaos rek nyumang kaos bulan saya mangga sabaraha ribu eueuh nu nyalon 2.500 mangga daunna oh mangga di sablona mah ku abdi tenang bulan saya mangga insyaallah tenang urusan tuh geuningan milik mati mana we kaos ayeuna geus pugu nya kaos ayeuna pugut bulan oh saya mangga naonana semohon mangga insyaallah bulan kitu hiji-hiji lieur ya abi nu ngomong aja naon ditonyok tuh jangan meureun can jadi can naon geus nyiksa rakyat goblok kumaha geus jadina sajadi dewan nyiksa rakyat gitu oh nu nyalonkeun anjing ya sia mah bangsat tetep bangsat goblok tapi bina teh jeung wani nyalon teh naon anjing iya kumaha teh ngadong karelut hei naon teh si ieu nyalon dewan tapi tunggal deungeu tapi bina teh terjadi aing jadi pendukung maneh tapi bina teh teu apa kana aturan tunggal deungeu hampang leungeun jadi dewan kitu patut tapi bina tengah kurat jagat aitah netek leker melah jantung sia mau jadi dewan nepi ka saumur-umuran eueuh nu nyalon anjing ke hayang nyalon sia ampun teu ngarumasakeun maneh hirup teh sia boga adat gitu hayang jadi dewan boga adat tunggal teungel hayang di dewan tapi bina teuing eueuh nu jadi dewan tong didukung cuman teuing teh anjing aya aing kudu kumaha anjing aya aing kudu kumaha lah aya aing kudu kumaha montong seseurian tah ceurik anjing diuk di tukang sia naon di tukang diuk mung aing merek di tukang diukna cek aing ge kitu teh